Ya, Malang. aing tadi teh euy. Kurilingan di kota euy, kuruang kuriling aing parkir beak sabaraha euy. Terus beak meureun aing parkir 85.000 mah. Pindah ka dieu ka toko ieu, pindah ka toko ieu, pindah ka toko ieu. Beak aing yang parkir 85.000 ge aing tadi parkir hungkul eta teh. Sababaraha. Kapan sababaraha toko aing jadi papai ku aing teh toko teh. Aing geus tur Sabanyar juga nama tokona di asupan meureun. hampir beak sabanyar. Beak parkir ge geus 85.000-an. Pengeluaran urang dan bensin Parkir tapi pada 80. kapan aing ku pamajikan teh kita beli baju tidur. Aing teh neangan baju tidur dah. Weuh teh aing teh. Baju tidur piraku meuh. Weuh, mun neangan eta baju ngarantung beda teh. Aya baju HS da weuh. Aduh tadi tanyakeun teu. Henteu, aing nanyakeun kumaha da urang ge. Nanyakeun ka pelayana. Aya pelayan mangan aing nanyakeun nagera da. Pas kadinya ge eueuh. Eueuh naonna? Baju tidurna keur malolor kitu teh nya mah kerek apa kumaha? Astagfirullah. Ngorok apa kumaha sare mah sok ngorok geuning. Aing mah jangan baju sare eueuh. Aing balik we deui aing dalam mah ka dieu capek aing. Ngopi we di dieu aing can balik ieu teh kami masih carekan. Balik, can menang. Can meunang. Baju tidurna ge. Padahal di toko teh kapanan aya pelayana. Da urang sama mah aya pelanang bisi salah aing nanyakeun lagi aya embung era. Aing nempo heula. Aya ge calana. Di dinya teh loba heuh. Salah tidur. Lain celana bangsa jin nu kararitu. Jin. Bangsa jin. Waduh, Celana jin. gede berarti kombrang. Lain nu gombrang gitu celana jin jang geuning sok aya. Jin, celana jin. Lamun nanti tipe sok aya man dina ieu teh push. Eta mah lain jin nu gaib gitu lain. Eta celana naon? Lah bahasa gaul geuning celana jin aya jang. Pasti badag eta jin. Jin mah mun aya jin mah badag kan ieu mah calana jang. Urang gitu celana lepis mun ceuk ieu mah jang eta teh celana jin kasebutna teh. Nah hanya Heueuh, padahal mah ting puguting teh si jin teh make calananya. teu nyaho aing ngarang meureunna eta mah aing can balik ka imah ieu. Bisa ditanyakeun eta. Bisi ditanyakeun aing dengan baju tidur kumaha aing teh manggih. Aing mah lah mau balik aing teu antar 22. Emang lu baju tidur teh naon gitu nu dititah eta teh kita beli baju tidur. Pokona mah pamajikan ieu. Ka urang ieu ayang cenah abi cenah lamun bobot aya ieu pangmeserkeun baju tidur. Oh muhun heneng cek aing teh ku aing pangmelikeun. Eueuh kurulang kuriling. Bajuna anu sarare di ditu. Baju nu kalah garantung. Ayo maksud baju tidur teh baju jang bobo, jang kulem, jang HS. Lu kumaha tuh? Hanya bebas eta mah. Harus make kaos, harus make singlet, harus make naon anu itu daster. Apa lain mah dari tanya ke baju sare. Itu pamajikan deh baju sare. Ai teh apa? Baju nage tinggal rantung diparakekeun kana boneka. Baju molor. Aing neangan baju HS. Wah. Aing mah padahal mah meuli we baju naon we? Meuli nya mah teh. Buru-buru balik, asup ka kamar. Cenah sare si bajuna eta dina kasur. Simutan ku mang teh bere bantal teh mau nanyakeun mana baju tidur. Tunjukkeun ka kamar. Itu baju nuju bobo. Baju tidur. Nyaho aing pamajikan tuluy meunang baju tidur aing kapuyeng-puyeng parkir we jeung bensin geus 100.000 can jeung udud. Meunang bajuna hanteu. Aing. Apa? Tan parkir 80.000 beas ge ai naon sabaraha. Da gampang ieu soal duit mah jang bisa diteangan ngan eta barangna eueuh. Da mah aya ai baju HS, baju sare gitu. Kita teh lamun arek sare teh kapanan
lamun anu jama-jama bararohar mah Oh, diganti dulu bajunya oh. tidur. Nah gitu anu araripis. Tapi Nah, ragu iya. enak lamun model orang-orang mah arek make baju lepis, Ya, celana apa, lepis iya. naon. Pokoknya mah, iya. we gitu.